sareng simkuring Sarah Nurjanah dina acara Waruga Warta Rumaja Gaul. Warta anu baris dipidangkeun nyaeta ojek pangkalan anu dipohokeun. Ojek pangkalan ayeuna mah tos jarang anu ngagunakeun lantaran ayeuna masyarakat jadi parindah kanu ojek online anu dirasa leuwih simpel. Jalan Sambilalu Kecamatan Majalaya mangrupakeun salah sahiji pangkalan ojek nu aya di Majalaya. Rutena oge macem-macem, aya anu ka pasar, ka Panyadap, ka Paseh, sareng sajabina. Tarifna oge kabilang mirah, ngan 10.000. Ongkos sakitu teh leuwih mirah upami dibandingkeun sareng ojek online. Menurutkeun salah saurang tukang ojek pangkalan, Bapak Dayat, seueur ojek online anu nyamar janten ojek pangkalan. Lantaran tina pihak ojek online sareng ojek pangkalan atos ngagaduhan kasepakatan yen ojek online teh teu kenging narik di wilayah ojek pangkalan. Kayaan eta ngajieun tukang ojek pangkalan penghasilanna nurun. Tukang ojek pangkalan paling loba penghasilannya sauku 50.000 sapoe. Jadi ayeuna simkuring atau saya di tempat pangkalan ojek. Jadi ayeuna simkuring bade naros-naros ka salah sahiji tukang ojekna. Sareng Bapak saha namina? Bapak Dayat. Tiraha Bapak janten tukang ojek pangkalan di dieu? Ya tos tahun lah lebih. Nah, Bapak lebih milih janten ojek tibatan misalnya jadi tukang angkot atau keretek? Aya angkot teh misalkan aya bohayaan, bote aya misalkan anggaran kan restoran full. Aya ojek kan bebas gitu. Aya muatan tarik aya mah we. Ai narik mah narik wae gitu. Upami sehari kengingna rata-ratana baraha? Tentu aya 50 dugi ka jam 8 wengi teh. Asakap pango muranggal ya. Kan Bapak enak mah tos aya ojek online. Mohon. Tak pengaruh yang Bapak kan sebagai ojek bukan anu hanesan online, kumaha pengaruhna? Ya, seuna enak kan ojek online teh misalkan nya ojek online emang anjeunna mah teu biasa naikeun sembarangan itu tos aya tempatna. Teu wantuneun bawa narik di wilayah ieu. Saya ada tempatna ka anjeunna mah. Aya ojek online kan nu ngarango atribut ojek pangkalan aya wae. Seharusna mah ada anu kieu mah nya ka di ieu. Tapi kan teu terang yang ngajalminna. Jadi ojek muatan pangkalan teh aya ditarik ku ojek online oge. Apa ajeuna nganggo atribut Ojek ojek biasa. pangkalan. Ya sareng ojek online biasa gitu nya, teu aya permusuhan semua biasa. Biasa. Saling menghargai gitu. Saling menghargai. Nun Pak. Ya suang-suang. Sakitu laporan ti simkuring ngeunaan tukang ojek di Sambilalu, Putri Syarul Hidayati, Febri Sida Bariba, Galaxy TV. Jadi sakitu wae warta anu tiasa ku simkuring didugikeun ka pamirsa sadayana. Mugi ieu warta tiasa janten mangpaat kanggo pamirsa. Wilujeng tepang deui dina waktos salajengna. Ulah waka dialungkeun mun can aya gantina. Teu aya nu disuhunkeun hapunten ka sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.